Dina hadis nalika jalma mangsana hadir ajal seif umur jeung rizkina, maka turun malaikat opat pisan narik nyawatina dua suku leungeun. Asa dina beuteung aya regang cucuk ditarik kuno gagah rejeungna ditusuk rarasaan tina banget kasusahan langit ragragana jagat katindihan ku bawaning banget payah rupa pias kesa ngucur tina tarang ngeuseup nafas eta maut karasana huru-hara kabeh badan pada sakarat pohara barang nyawa nepi kana ti korona pegat ditinggalan dunya jeung ahlina tutup lawang tobat rejeung ti kulandang fitnah agama sarta iblis harudang ngarupakeun indung bapa jeung sobat anu maot ti hareuting kolebat ngajak asup kana agama Yahudi agama Nasrani bari amis budi mawa cai dina gelas ngabibita anu kagoda eta cilaka nyata maka lamun iman kuat taat boga tangtu malaikat ngajaga tohaga lamun ipis iman amalna kacilen meureun nganggodana iblis bulan balen paur sasar aduh dulur masing awas sing curiga ti ayeuna bising tiwas abdi nyuhunkeun afwa sareng afiat iman sareng